osok disebut geulis ku salaki tilok atuh da teu geulis meureun. Subhan Kangjeng Rasul mah ka Siti Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, tutur katanya yang santun, tidak pernah membentak istri. Ari ibu sok dibentaknya ku salakinya. Pertanyaanna ari ibu osok ngabentak salaki. Osoknya. Tah selama rumah tangga nu pangheulana ngamulai ngabentak saha? Salaki atau pamajikanana? Sok jujur di pengajian, tidak perlu ada dosa di antara kita. Cing nu pangheulana ngabentak salakina atau pamajikanana? Pamajikanana. Matak abdi masuk nyampaikan ke bapak-bapak, wahai para bapak-bapak, cek abdi teh kitu. Lamun urang pasea jeung pamajikan kahade ulah dilayanan. Naon sababna? Paadu mulut jeung pamajikan kajen kumaha oge bapak-bapak moal meunang, moal sabab biwirna dua pan ari awewe mah. Betul apa tidak? Moal meunang kajen kumaha oge. Kumaha cenah ustad carana? Carana cek abdi tinggalkeun pamajikan, menghindar dari pengajikan, lompat ke masjid atau cicing di pos ronda melamun untuk meratapi dan merenungi nasib gitu, daripada terus-terusan diladenan waya pasea. Lamun geus padu mulut engkenah bakal aya kekerasan di dalam rumah tangga. Betul apa tidak? Matak eta lamun katingali tak aya di pos ronda aya lalaki anu keur nongkrong begitu tak. Leres teu? Atawa aya di masjid di musola padahal pancen waktu adzan geus aya di masjid, geus aya di musola keur ngalamun eta teh perlu dicurigai eta teh.